Urang mah dongeng nu favorit mah aki-aki. Aki-aki dina kapal. Dina kapal teh kapal keur ngariung dina kapal laut. Nah tuh ai gejebur teh jelema ti gejebur. Eueun wani nulungan da wani jago ngojay. Itu tulungan. Eueun bisa aya aki-aki saurang gajeleng, kerwek, tewak. Wah, aduh cek sareu. Alungan tambang, dialungan ku tambang, tewak naik kana kaluhur ka bawah eta kabeh pada muji ka aki-aki. Waduh terima kasih benerun aki mah jiwa pahlawan. Lamun teu ditunggu aki mah cilaka. Eta di paruji kitu di palotet kalah gegebes. Cicing aja dog lain nuhun-nuhun. Saat tadi nyuntrungkeun aing. Sioreng lain dulu. Aya nu ngajoklok. Aduh, dongeng aing teh rea. Teh geuning anu. Dongeng nu meunah urang nu dina kereta api. Tukang kupat tahu tukang kupat tahu sisi rea keur ngumah piring, piring banera naon lawan beureum. Beres ngumah dikebut-kebut kereta api ngaliwat. Reuwas atuh teh masinis. Sugan teh tanda bahaya di rem, tret begitu eureun nolong. Aya naon, Mang? Teu aya naon kantun bumbuna unggul. Goblok siapa? Mana wae. Maksudna mana nek bariskeun sok anu teu sieun ku pamajikan baris geuning beungeut. Oh. Pan aya dikumpulkeun cenah di hiji kampung teh. Kabeh lalaki salemur teh satesa dikumpulkeun di lapang. Ceuk bapa lurahna teh. Urang pisahkeun euy. Lalaki anu teh sieun ku pamajikan ka belah kenca. Anu sieun ka katuhu. Kabeh atuh ka katuhu. Berarti pan sieun kabeh ku pamajikan. An aya hiji saurang belah kenca. Duh dipuji wanian ieu mah. Kunaon maneh milih di dieu? Duh ka atuh da di pieu urang ngupun bojo. Heuh sia ge di ditu. Baru dipuji wah ieu jelema wanian. Teh sieun ku pamajikan. Maneh kunaon di dieu? Duh ka da di pieu urang ngupun bojo. Heuh sia ge ka itu. Aduh. Tai dongeng teh lobana teh euy. Resep dengan kabungah dongeng mah. Nya atuh aya dongeng mah kudu gitu. Aya jawara duapan pasea euy. Wah, pasea. Makanya geus mumusuhan setahun-tahun duanana jago. Atuh teu kira-kira eta mah. Kabeneran pisan nu atas jamatan. Rek mundur gengsi, bet pas samprok di tengah-tengah. Wah, serepetnya buat bedog nu saurang. Waduh, ieu cilaka cenah ieu. Anu saurang deui sarua euy. Bet teh di kabeneran pan mawana mawa peso blati. Wah, waduh ieu mah pilibuteun. Tet, siap bedog tuh nyebut bedog hareup. Sia nyahonon ieu? Bedog? Ari ieu blati tuker sama ayu. Ai sugan teh gelut. Plong teh duanana ngemplong. Ieu pasti jawarana orang Jatayu ya. Aduh. Tak aya jawara mah turna maneh geus ngadenge dongeng jelema nu jago. Aya teh jelema jagoan. Anu gegebegan. Lain jagoan ieu mah. Mawa duit euy di karungan. Makaning geus ampir maju ka peuting. Aduh kumaha lamun aya rampau. Tapi bismillah we kumaha engke. Buat bener di tempat nu sepi rampau 5an lalaki. Cilung jeleng nyarep marawa bedog. Ditingker kabeh. Eureun sia nyaho aing naon? Tapi eta pura-purana eta nenang-nenangkeun maneh, rek nanaonan maneh kikieuan kadewek. Reuwas eta nu marawa bedog. Ieu pasti nu mawa duit teh jawara. Deuk naon sia teh kikieuan? Marawa bedog dikira aing sieun. Kadek aing, sok nyampurkeun malunur kabeh. Alah cenah. Kadek na sia malunur. Teu wani ti hareup ti tukang sia. Malik ka tukang, aya geus ka tukang meureun warani, pupet ngararadek. Geus ya, geus. Hae aing. Sugan teh jago. Hae aing. Ade sararea ge bisa. Duh. Halah. Oh, ada hari dongeng mah. Tuh nya pae. Ada dongeng mah tuh euy. Loba. Urang sok ingin dongeng-dongeng mah. Baheula anu paling favorit urang teh dongeng teh naon nya euy? Tukang celep. Lain lu curugna eta teh ya. Lain tukang celep aing nu keukeuh mah. Oh, tukang celep. Hiji mangsa bangsat mau kaloteng. Berenang lotengna teh bobo. Janelana teh kusena rusak. Dikosewat teh bangsat teh labuh ka handap. Tut pae bangsat. Teu bakat kusieun daga pae. Keluargana menuntut kana boga iman. Tidak ridho ini sampai meninggal, terpaksa dilaporkan ke pengadilan. Ku pengadilan akhirnya nu boga imah ieu kudu dihukum gantung supaya pae sarua. Ceuk nu boga imah ulah nyalahkeun sim kuring galin saya nu salah mah.
anu salah mah tukang kai anu nyieun ku sen ieu. Teu balik nyieunna matak jelema ti soledat. Dipanggil tukang kai, sia kudu digantung. Cek tukang kai tong nyalakeun abdi. Tah awe tatangan nu baju beureum. Nu baju oranye. Nah, abdi nyelep baju komenna. Cek abdi hejo, nah dicelepna oranye. Lantaran katempos yang ngaganggu ieu. Aya wae awewe eta teh nu make baju oranye. Awen baju oranye dipanggil, sia kudu dihukum gantung. Cek awen oranye ulah nyalakeun abdi nu salah mah tukang celep, Pak. Nah, abdi pan hayang baju teh saresna oranye, hayang hejo, nah nganu dicelep oranye. Tukang celep dipanggil, sia kudu digantung. Kok bantah ka itu ka dieu, eueuh alasan terpaksa kudu digantung. Digantung aider teh algojon teh jelema belegu. Tukang celepna jangkung, ai tihang gantunganna penek. Atuh teu ngagantung teh pae-pae. Cek hakim geus dihukum we. Hese Pak cenah. Nah, jangkung teuing nya jelemana, ai sia bodo-bodo teuing, neangan tukang celep penek. Tukang celep penek keur nyelep, hayo milu we. Naon? Digantung sia. Naon dosa abdi penek sia. Barang geus digantung teh, atos tuh. Adil karo saudayana adil. Pada eta alasan abdi naon make dihukum? Penek sia. Eta hukum meni gampang gitu nya Trun. Zaman ayeuna mah hukum teh. Model kitu. Aya kitu ayeuna Kakang. Hah? Hukum ayeuna di urang teh model kitu. Nya sigana mah. Nya pan zaman Waktu kecipta. Hukum teh kacida gampangna. Nya. Tah zaman ayeuna mah hukum teh teu hese. Nya ta eta. Ada sultan seperti. Nya mending siga si Abu Nawas nya. Nya. Ka itu ka dieu mamawa panto mobil. Kubatur teh dising-sirikeun ai maneh jiga nu lieur nya ka itu ka dieu mamawa panto mobil naon gunana? Da sia anu teu ngarti mah. Aing mah pantu mobil ngahaja, lamun hareudang buka kacana. Tiris teto. Karti bari ngagidi. Ai sia. Lugunya ya filosofi. Nya tenang. Atuh dah meureun ari kitu mah. Ngeunaheun pan. Tah. Ieu mata aya dongeng-dongeng mah euy da. Ada kumaha dongeng mah kitu kabeh ge. Tah, pan aya dokter jiwa makarunekeun ka ceurik. Kumaha atuh Kang? Nya aya nu sakit jiwa meunang terekel naik kana tiang listrik. Tuh. Jota coretan make spidol, cikik seri sorangan turun deui we. Datang baturna saurang naik ka luhur, maca turun deui sijerian. Opatan limaan turun cek dokter ieu naon sia jarum sirikeun panasaran naik ta dokter. Barang geus nepi dina tungtung da tulisan, ta ieu tungtung tiang listrik teh goblok. Sugan teh penting. Aya deh dongeng nu gelo mah. Dokter euy. Tengah peuting jam 1 jam 2 lah dokter ditelepon kering. Ieu sareng dokter, mun aya naon ye? Adi bade nyunkeun tulung dok. Kunaon? Babaturan abdi nuju ngalereskeun bohlam ka setrum. Cek dokter teh, atuh maneh udah cicing atuh. Harapan abdi mah bohlam. Ini nelpon lieur sia. Sare deui eta dokter. Apa nabi mah bohlam? Itu. Aya deui saru anu kitu. Datang ka dokter jiwa euy. Abdi bade nyunkeun tulung cenah dok, abdi teh gaduh dulur. Sok rasaan teu normal. Kudu teu normalna kumaha? Sok ngarasa dirina jadi patlot. Sok ngarasa dirina jadi patlot. Manya, bawa dulu na ka dieu dicanak ya ge, bari ngalurkeun patot tina jaket. Tah ieu. Sia gelo mah. Lain dulur-dulur sia teh. Aduh. Heuh dongeng marea tuturna. Alah. Heuh da benar-benar ngadongeng mah sudah anu haap sugan anu hidang ka dieu. kan bahaya tuh. Kapan urang teh ngahibur jelema. Pada aya awe nu banci teh meukeun kitu. Bang. Ada apa sayang? Main jorok yuk. Aduh. Ayo. Nyok bener. Ngucok-ngucok teh ayam. Aduh ngambek. Si awewe ngambek lalaki belegung. Main jorok yuk. Hayu. Ber. Kocok teh ayam di kubok-kubokon. Kocok-kocok teh kubokon. Itu yang happy sih awewe kita bego. Lalaki na belegung main jorok yuk. Hayu. Dore ngucok-ngucok teh kuleungeun. Kayaknya udah saatnya kita main jorok nih. Jeleng kan mencubluk. Nya. Eta mah lain jorok deui. Kenapa ini? Apaan main jorok? Duh, siapa belegung da eta mah kabogoh ditonyok teh kira-kira atuh. Udah Iya riwayat lalaki jeding ku pemajikan teh kan. Teu da ai kitu-kitu teuing mah.
Sarua we jeung bohong. Aya gara malam minggu caang bulan keur paduaan. Celengkeung cek awena teh. Lalakina nanya, "Sayang, yuk." Cek awena teh. "Lu daripada gini kita nyanyi dong." "Boleh, boleh." Gorowok teh maju tahun. Makaning malam minggu sararea atuh kalaluar. Si teh goblok lain nyanyi kitu atuh na mesra. Geus kabayang lagu teh love story. Oh, iya Cilegung. Romi dan Yuli. Monorjang. Oh, Nah, lain lampu cedeum remang-remang di jero kamar make simut lagu gentol. cek awena teh mantau sia. Suli aing digetan ku sia. Tekan ieu sia materai. Geus semet dia jeung. Tekan sia. Di atas materai kita pernah tekan. Mulai lain malam minggu. Aduh, da eta mah. Paneta nu bogohan teh kudu apik teh eta. Celetot nyiwit. Ieu malas itu malas. Dadah keuheum meureun. Ciwit ku gegep. Ieu lakina teh nyeri koplok. Apa leutik sia mah kurang ajar aing geuleuh deuleu sia ger terame. Wah, itu malam minggu jeung ambulan. Jeung hansip ngariung. Gila. Perkakasnya alat-alat tukar itu banyak tah. Hadirin sekalian, itulah Acil Bimbang Bimbo yang telah menyanyikan Fatwa Pujastuti. Walah, pujangga. Lagu itu biasanya dipersembahkan untuk para pendendam, pendengar, dimanapun Anda berada. Aduh, asa penyiar baheula. Malam ini adalah malam Jumat. Aduh. Malam ini ada yang laporan pada Bapak. Aduh, aya saha itu nu SMS wayah kieu. Teu boga pikiran. Aduh. Para pendengar, saya lagi dahar bubur. Bubur yang nikmat sebandung. Bubur jujum paling enak. Suwer. Di mana alamatnya, Chef? Di Jakarta, di harapan rumah sakit Muhammadiyah. Bukan Banceng. Jalan naon teh? Banteng. Saya jalan Bandung. Aya tulisan bubur jujum. Bubur jujum. Kekuatan rasanya lagi jika bantengnya kokok. Suwer. Jeung tahan lama teh bubur Jelema perjalanan tidak ke Surabaya mau bubur eta teu asem. Nyaan. Nah, bisa satu. Kan weak di dahar di Bandung keneh ge. Asal dia baheula iklan teh lain produk dahareun teh martabak Aceh. Bubur anu panggilan sabunnya, bubur cucu di Bandung Mall Aya 2. Bubur cucu make kerupuk, make emping, make nol, make api sinapela. Bubur cucu jamin urang maling lu. Aduh, ampun eta mah. Saderek nu jemayunan musuh tepengan bubur jujum. Nah, acan hubunganna naon? Asa eueuh musuh nyerang urang teu nyanduk senjata, tamlogeun bubur kana raraina. Upami aya nu nagih, simpageuh nya ka bubur jujum. Nu nagih ngareos, gabur dulu tok mangkok. Bubur jujum. Seueur gunana. Pan aya nu eta aya nu bingung mah. Aya anu nuju ngidam, cita-citana keukeuh hayang nyoco sirah nongnong ku sangu. Makanya nongnong tatangana galak. Galak nongnong tarang teh hareup. Eta salakina mun mamanapan sopan ditepunten bae Bapak manawi diwidian sanes akabit. Punten pisan hayang nyoco sirah ieu Bapak abis nyanak sangu. Dia cek nu dicocol ka mana pun bojo nuju ngiram sakadap atuh asup heula ka jero ngobata. Cocol tarang aing ku sia ku sangu tarang sia ku ieu dicocol. Ku bata. Rubina sabios bedo Bapak. Lain sudah nu ngidam sok rupa-rupanya kahayangna. Ya bener. Da baheula mah lagu teh lamun lagu panjang nya euy. Moal benernya. Moal. Geus sok kumaha pikir kieu laguna. Potong bebek angsa masadi kuali geus. Geus. Karena kurang hayang aya keterangan tentang kualina. Potong bebek angsa
Masadi kuali yang terbuat dari tembaga, dan harganya 750.000. Capek euy. Kalau kontan, Kalau kecuali kontan. kredit. Tah, Nona minta dangsa. Allah. Dangsa 4 kali 2 sama dengan 8. 8. Itu juga kalau mampu membayarnya. Dorong ke kiri ada meja. Dorong ke kanan ada pintu. Taralalalala bu. Lalu udah bingung mendorong nak ke mana. Ayah kok. Eta lagu lebih kayak gitu. Tah, Dikoreh. ya lamun di Koreaan lagu teh euy. Mata ke kumaha. Tik tik tik. Bunyi hujan di atas genteng buatan Jatiwangi. Oi. Inilah musik jazz. Naik kereta api. Jazz. Lain atuh ka mana wae. Eta mah sok ingat aya budak leutik naik. Katingali budak leutik keur naik kok. Ya. Budak lalaki. Keur naik ka tangkal jambu meureun. Malum budak atuh da meureun teu make celana jero nya. Da budak atuh ke kolor katingali mun ti handap kunini-nini jang ka diturun. Song teh duit 10.000. Jung ka itu tah, meuli celana jero. Nu nini cenah atuh lumpat. Bebeja ka akina. Di mana mang duit? Abi nuju naik cenah aya nini di handap. Pi orang masyar celana dateng ngau celana jero. Cek aki-aki, atuh dewe kayak kitu mah rek naik we geus. Naik di jalan. Oh gitu naik. Nini datang diturun. Tah, 50.000. Muli silet. Oh, maksudnya mah titah ngurud kumis sebenarnya kok. Nya atuh eta mah inget eta teh aya buta teh nya kok. Heuh, buta awewena teh pan eta buta teh cenah raksasa. Teu boga anak wae 10-an tahun. Jurik teh buta awewena teh pang neangankeun orok pokona hayang ngasuh budak. Geus bingung teh buta dar datang ka dunya jelema. Tadrat perang turun cenanya kalap aya ka sawah aya aki-aki sorangan keur macul. Wah hese cokot teh ieu aki-akinya kiri we dibawa aki-aki teh. Oh aduh tah nini eta atuhun pisan ditimang aki-aki. Aki-aki teh teroesan da nyeri. Bahamna can waosan. Aduh sukuna geus buluan jamun da bitis mungkunya euy. Alah. Elala jong main ba resep tapi ai sok inget main ba urang sedih aing mah. Duh urang mah euy. Mislila urang teu ka Brazil kok ah. Sepang teu parangi jeung barudak aduh araya keneh kitu euy. Si Leonardo teh sok aya papangi teh ka urang nu ngagabruk. Kredi di mana? Mage jeung Kang Edi. Omong si Maradona amanya, da Maradona mah ngaran aslina meureun Maradona kok disebutna mah. Non sapopoena mah. Maradona teh sok disebut non. Aduh lamun ningali urang teh meureun ngagabruk. Kang Cep, cenah ka urang teh. Di mana wae atuh? Di antosan cek Abah gitu euy. Da ramana mah jago pencak. Si Pele nu karunya mai eta ena mus kolot pan. Aduh, muka tambal ban di Brazil teh papangi teh. Le, cek urang teh. Akang nya main bak keneh. Wah. Tinggal disyukur ge Kang jangan spengkor. Bening aya copet di Jakarta teh copet awewe. Tah. Dina bus bukan keur pejejel-jejel. Bari nyoklon teh copet awe rek nyopet ngaragama kana saku. Teu nyaho nu dicopetna calanana bolong. Aduh. Ukur mah hayu teu make celana jero deui lapisna nya. Teh teh barang kolosor leungeunna teh cepet diantep we barang geus sup ka jero didempet leungeunna. Krek sok sia mending digorok ku capet mending ucapan. Tibatan sieun cilaka sawius ngusapan we nya mun ngusapan eta we tiang beus nya. Tah eta Penyempengan bus. Cumuh dari eta dongeng teh eta. Eta dongeng. Anu kaget teh urang mah bingung teh ku dongeng teh eta euy. Nah bisa kitu eta dongeng eta. Nan. Nah urang mah lain curug neng di dongeng nu aya teh hiji deui naon teh poho euy. Nya eta mah dongeng teh udah loba eta dongeng teh euy. Nya. Oh eta mah aya awewe di desa mun nya. Iya. Rana pertengahan umur gitu. Kawin ka batur teh embung. Kawin deui teh teu hayang we.
Ngan ditanya ke batur favoritna ke resep Raja Wayang apa? Aing geus kawin lamun ini Gatot Kaca. Oh, aduh. Eta mah sarerean nika bingung atuh. Tah kirana teh tengah puting we nya di dapur teh keur ngarih we mun keur ngabubur, keur nyin bubur. Aya mun budak ngora ya tukang beca mun telenges. Wah, kumisan awak teh kulikir make jangjang nyeun duduk we asupan. Oh, jauh gidi-gidi tina sisi bilik teh. Saha? Gatot Kaca. Walah, eta mah cenah euy. Gatot Kaca. Bari kitu teh bari Gatot Kaca kitu meureunang. Nya talokon curugna teh tina bilik. Aduh. Heuh curug nu mana we eta mah curug. Talokon bilik. Heuh was maklum keur eta bubur keur ngecek bubur. Diseblok teu ku bubur panas. Eta diseblok kuduna mah curug ka seblok heuh ngajerit aduh ieu mah lain kulantaran ngajibaan keneh tobat. Make jeung tobat jika Gatot Kaca. Tobat. Ha. Ngeus atuh panas mah ngagurubuk sia teh make jeung tobat. Jeung tobat segala. Aduh. Aduh, tah ieu. Dongeng nya. Tah, eta. Dongeng mah. Tapi aya dongeng nu alus euy. Ieu mah dongeng nyaan. Sasatoan di leuweung rapat. Ngabang-ngabangakeun paloba-loba anak. Waduh. Cek marmot dewek. Sekali anakan teh nyon nepi ka 8, nepi ka 8. Waduh, orai nangtung. Orai sekali megar anak aing nepikeun ka aya 30. Waduh, cek ieu cek kutu anak urang nepi ka 100. Cicing Terus ngalieu ka maung, kumaha sakarang maung? Maung nangtung lalaunan we. Leres sim kuring mah anak teh mung hiji, tapi caratatnya hiji ge maung. Cempek kabeh eta sasatoan. Leres pun anak mah mung hiji. Mung caratat ku sadayana hiji ge maung. Tahu teh. Cicing calik deui eta cempek kabeh sasatoan. Nya da sieun atuh. Oh, hiji ge maung. Apa? Jeung marmot 200 bae mah sieun. Tah eta dongeng. Eta dongeng. Abdi gaduh dongeng. Kumaha cenah? Ieu mah orai. Grup orai mah rabok, barudak ngora orai. Nya. Budak ngora orai itu biasa di bareureumman. Marabok, kudu geus marabok itu aya nu hiji orai geus rumah tangga. Ngilu mabok. Geus mabok tarik meureun balik ka imah. Jeurik rawah riwih. Kunaon teh? Majikan aing pae. Majikan aing pae tinggalikeun aja gara-gara dibawa ku maneh mabok dah. Mana cuy? Duh tinggal di juru. Nah, eta mah selang selang plastik. Oh, selang plastik. Juga majikan aing. Orai. Itu teh. Udah keur mabok. Udah mabok orai mah selang plastik bisa ka pamajikan. Kapan bisi mana nyaho dongeng nu mabok mah euy. Lah kitu. Aya hiji deui dongeng mabok. Anu mabok nyetiran mobil. Koloyong. Bros teh nabrak kios. Nya nu gebrok nepi ka murasieun atuh euy warung. Kios, bro. Nu bogona keluar. Kira-kira tuh nyetiran teh euy. Tong pipiluan anjing. Garasi anjing. Kios tangga garasi. Udah malum keur mabok. Nah, sia pipiluan anjing. Garasi aing. Matak ulah we mabok. Ulah, anu mabok mah. Abdi mah boga babaturan mabok berat atuh. Malum atuh da abdi mah imah dikira condong si real. Babaturan mabok ngorondang we na jalan real. Tanya deh, kunaon teh? Bapak aing ditanggomekeun listrik tarajena panjang-panjang teuing. Di korondang na jalan real. Nalila benernya. Oh, da eta urang mah sok inget teh euy anu mabok teh asa sarua jeung dongeng nu gelo. Tanya gitu. Tengah peuting nya bayangkeun kumaneh. Tengah peuting dokter. Nah, nuju sare mun nya jam 1 peuting kirining teh telepon. Dokter tolong dok. Ayo naon? Ieu babaturan abi nuju ngalereskeun bohlam ka setrum. Cek dokter teh, atuh ari maneh ulah cicing. Apa nabi mah bohlam? Eta mah teleponan di babet. Siapa jelema mabok. Apa nabi bohlam? Nah eta. Aduh. Seueur nu mabok mah. Seueur pisan. Modena budak ngora tengah poe reng-rengan atuh. Nya. Duaan. Dikasih tahu ya. Gede gerai. Nang sinan.
cek mana itu bulan panon poe. Saha Bang? Ai cek urang mah eta bulan panon poe anjir. Bulan namun kok gujro nu mabok jeung nu mabok kitu. Kurunyung teh ngaliwat atuh kolot. Tah, orang tanyakeun si bapak ieu sigana mah ya apaleun. Yo Pak. Aya naon Cep? Abdi rek naroskeun nu peta bulan panon poe duka tuncep da bapak kejarmi engal. Lagi mabok pun. Duka Cep da bapak kejarmi engal. Heeh. Oke. Saya aya deui nya baheula dongeng. Dongeng tuan-tuan nih mah. Duka tuan ti Arab, duka ti Mesir, duka ti India. Tah aing ngaran anakna teh sahanya lah. Kemudian urang mah Udin gitu nya. Aduh, tah eta. Eta mah. Eta mah lain kuna naon. Ditanya ku guruna. Iya. Pertanyaan sejarah. Oh. Udin, Cikuruna, siapa yang menandatangani naskah Linggarjati? Cicing nggak loh. Udin, siapa yang menandatangani Linggarjati? Cicing. Udin, ceurik nepi ka balik. Aduh. Di Cikuruna ngadon mewek budak datang ka kolotna dilaporkeun anak tuan begitu eta nyaho teh kolotna mah. Mana si Udin? Panggil datang. Hareupeun guruna tem dicarekan ku bapana. Jangan bikin malu abah. Lamun mana bener nu nandatangani sekalian seperti terus terang kabah Cikuruna paingan kieu mah sia atuh lieur Mabok katanya. Iya, nu lieur ini apa jeung namanya mana nu nandatangani ngaku kabah tah euy aya dongeng teh eta nya atuh da urang teh kitu. Oke inget di Jakarta panya ieu mah dongeng zaman baheula urang anu di lembur ka Jakarta tumpak bus ku kurilingan rek eureun alah aing teu bisa ngomongna eureun kudu kumaha nah kabenaran pisan pan eta mah ku kurilingan di jalan Diponegoro urang Jawa eureun ya Diponegoro berhenti turun muter saeutik urang Padang Imam Bonjol berhenti iya cenah terus ke Kebayoran. Orang Batak ngagorowok si Singamangaraja berhenti. Cek orang Sunda teh di Jakarta mun eureun menyebut pahlawan masing-masing. Si eta teh nyaho da tidak ajar sejarah saha. Kabaran inget jago pencari darahna. Abah Wiranta. Teu didenge ku beus tuluy we. Abah Wiranta. Naon sia teh? Ka mana wae atuh? Halah. Dari dongeng ngaranna ge dongeng atuh kumaha. Tai dongeng mah. Eta dongeng baheula mah. Eta teh nya dongeng teh ieu mah keun bae lah ada baheula geus. Parhul. Lain baheula dongeng lagi Minang tapi hayang deui aing. Dongeng anu kapek-pek curug. Aya jelema ieu keur malu kapek-pek curugna. Alah cuma baru ieu. Meni geuneup getih bubungan. Tuh kumaha cenah itu? Itu cenah si ibu itu tuh. Pan aya rana nu bogaeun eta nu bogaeun muning. Tuh itu cenah colok atuh kasih itu sok damang cenah tuh bayakeun. Puye ceu abdi cenah ka corok curug. Atuh cenah bebaskeun kana bujur muning sok cager. Cos kana bujur muning cager we euy. Wah tenang. Isukna 2 minggu ti hari teh kapepek deui baru ada geus tenang datangan deui ceu. Ya abi cenah baru itu ka kanang muning atuh cenah. Cos cager. Hiji mangsa kapepekna peuting. Jeung poek jeung naon ieu ceu. Aduh kumaha tuh ku di damaran. Lah keun we teh aya damari da apa? Teu diantar ku ece, Barang sup. Cos kitu na. Jang mah lain bujur muning. Aya cek si bujur mana teh. Ajen teh geus ge lain curug. Akan mana ya lain curug. Aduh. Tak ingat dong aki-aki dina bemo. Dina bemo teh aya awewe keur nyusuan orok, bari nunutan ngalengut. Hareupeunana hareupeun awewe teh, hareupeun ibu-ibu anu keur nyusuan teh aki-aki. Aki-aki teh lengut nunutan. Efek teh bemo teh gejilikeun lomangnya di jalan nu bolong. Kejelik meureunnan tah. Budak lesot, aki-aki teh jongklok. Ai gep teh.
aki-aki nyusu si ibu inungna budak cicing bari peureum da tunu barang retana pur aki-aki keur nempokan nyusu eta mah kesel sirahna dijenggut sia teh naonan heuy buat didangakeun eta bari didangakeun aki-aki terap duh wareg si bobal teh make jeung si orang wareg tadi beureum aduh kan bahaya tuh eta mah ngaranna ge dongeng ampun urang mah da ari dongeng teh atuh kumaha nya dongeng mah hah tabah heula mah aya dongeng teh ta urang mah inget mah dongeng anu maot kok eta anu maot ngejulurnya ari anu tunggu teh ti peuting aya berenang ieu anu maot anu poho deui teh dongengna euy urang anu saja nah poho deui euy dongeng eta teh da aya dongeng eta teh aya deui dongeng urang teu alus teh naon baheula teh kok naon nya nu alus teh baheula teh poho deui euy da loba teh dongeng kitu teh naonnya keur ngadongeng atuh heula sila teuing euy teu ngadongeng teh sila teuing teu ngadongeng oh nya urang negro baheula teh aya tah di negro pan hideung teh jadi kebanggaan anak negro tiluan keur paunggul-unggul bapak aing panghideungna sa negro mah itu bisa cek nu kadua teh hideung bapak urang bapak urang cek nu katilu bapak maneh kumaha itu bapak urang mah lain bohong euy keur main bal katemprang potong tah katingali ku aing tulangna hideung walah atuh mah hebat bapak urang mah kacugak getih ngocor hideung sia getih cek nu katilu mah kuat ka bapak aing mah aing asup patepas bapak aing keur maca koran aing asup bapak aing hitut poek ku bakat ka ku hideung-hideungna hitutna ge poek aya di budak koboy ulin ti peuting ai bapana sakit jantung pan jantung mah teu meunang ngadenge nu leuwas pan barang ditingali cenah ngintip yeuh ponto dikunci katingali tengah imah bapana teh keur jiuk we cenah ngalamun bari nya ngalamun ngadaguan mana walah cenah euy bapak urang ieu lamun ku aing diketrok diganggu geus pati sieun mata kumaha onam jantung launa laan senal teh pancorkeun kana janelana atuh lesot ragrag kuprak gebeg bapana teh aduh cilaka geus tinggalkeun nya paur bisi cilaka teh isukna beurang ka karak datang puntennya cenah bapak abdi ka kasiangan yo anu bewayah kijol cek bapak limputan-putan di camanyet di peuting kana aing nungguan senal nu hiji deui kasiksa aing tegang nepi ka brai beurang nungguan senal hiji deui atuh hiji deui na kumaha nya atuh hari hiji deui rek kumaha tuh aing mah malah aya nu ieu aya tukang usup berarti mah kok pas sombong-sombong wah saya anu ngusup jago di dunia mah cenah kumaha kitu euy urang mah kakarak celom langsung disanggut tak ulah tak eupan saya mah nomor hiji di dunia walah cenah eta mah cek nu kadua nya hebat keneh dewek kumaha maneh urang mah kakarak gede geleng-geleng eupan lauk canolo buru atuh sekiat ya yang nyantok buka kitu cek nu katilu teu aneh halus eupan aing kumaha aing rek ngusup minggu sabtu lauk ka ari mah anjing ngusup moal apaan maka tuh alus-alus eupan pake jeung nanyakeun anjing ngusup moal apaan tah kudu kitu Kang saur nama basa Belanda mah ti payuna gede tungtungna seh contohna deban seh delam seh gitu eta teh leres kapungkur aya budak kita sakola efeknya kalau ka ulin ngangon muning ai bayaran mah dibere ku bapana ge hayo we ulin ngangon muning ngala jangkrik bapana mah nyangkana sakola hiji mangsa bapana keur ka sawah ka tega budakna bebejarek ujian ek sakola keur ngangon muning pandai di bapana nanya heula bener mana sakola teh nya pak diajar naon ditu bahasa Belanda cing dewe kayak nyaho wah ada gampil pak
hanya hoy lampu bahasa Belanda naon? Dalam. Ai bangku debang. Gini gampang. Tinggal make de. Hiji maksa mah bapana keur kalapang ningali anakna kalangan muning. Tu eta mah ambek. Hey, the woods. Cenah maneh teh deuk di school, geuning ngadon dengon demun, hayo debal. Ayo balik. Gitu euy. Tapi aya dongeng ya, udah. Ieu pikiraneun ieu euy. Aya seorang jutawan cenah nya boga anak 3 lalaki. Lalaki tah. Ari anu 2 mah bageur, ari anu hiji mah baong lah. Lalaki teh geus teu puguh we eta mah. Bapana ge melang we hari depan eta mah. Nah, waktu anak-anak itu ngarorakeun remaja, si bapana waktu mau meninggal geus cenah harta bapa bagi 3. Mun bapa maot, ya harta bapa bagi 3. Mangkaning meureunnan 900 jutaan nya. Mangot bagi 3 we geus. Berpisah. Ari anu cikal mah jeung nu kadua bener-bener usaha. Ya. Wah, usaha. Tah. Teu papangi sekian puluh tahun. Begitu papangi sekian puluh tahun deui nya, brek ngariung. Ai anu paling leutik nu bungsu jadi beunghar. Buhar. Ari ieu nu 2 jadi ripuh. Kumaha cenah lalakon pe ka kieu ceuk nu panggedena. Saya teh menang biaya ti bapak teh cenah usaha kana dagang. Saya modal kana dagang bubuahan hancur, pindah kana dagang lauk hancur, pindah kana dagang hancur. Nepi ka jadi kieu saya sekian tahun teh. Sekian tahun nepi ka kieu ayeuna. Terus nu kadua sarua saya ge muka percetakan. Sekian tahun hancur. Pindah urang kana dunia rekaman itu hancur. Geuning sekian 10 tahun kita jadi kieu. Ari maneh cenah kumaha nepi geus jadi beunghar ge sukses kana pangleutikna. Matak saya mah aneh. Da saya mah teu nyaho teu boga gawe. Tapi buhar. Ai saya karesep teh cenah kana onang baturannya hura-hura minum. Kulantaran duit loba warisan. Onang sakali datang teh 100 jelema, 200 jelema. Hayo marabok minum, minuman bir, minuman naon gitu. Wah poe teh cenah. Terus eta dalam waktu 1 tahun ge duit teh beak. Beak atuh dipake ngonangan nginum we kabeh. Geus cenah teh mah. Terus jadi kumaha cenah? Eta botol urut minum dikumpulkeun aya saberapa puluh gudang. Dijual deui beunghar. Lancek-lancekna olohok. Nyawa kitu mah ini mabuk. Ini bayangkeun we sakitu puluh tahun Kumpul-kumpulnya. Sakali ngonang jelema 200 jelema ulah peuting. Ayeuna sakitu tahun digunukeun saberapa puluh gudang eta geus kitu geus beak we tinggal ngajualan botol eta nu urut. Eta sakitu tahun geus naek hargana jadi beunghar deui. Nah, nasib jelema mah kitu kan. Eta mah lain turutan. Nya. Tah eta euy matak oge sok palalaurna teh ampun urang mah. Tah. Ieu mah aya hiji deui nya. Tah ieu tukang surabi urang. Oh, tukang surabi. Aya jelema can budak koboy naik ka luhur tangkal kalapa. Barang rek singgal kalapa rek turun teu nyaho teh tadina aya tukang surabi di dinya. Dihandap teh. Nya keur dagang. Aipek teh bari malik surabi teh cenah nya da katingali. Bari gagaro bujur we usapan bujur teh balikeun surabi alah turun we si eta langsung digorobokeun beja-beja sia moal payu sia surabina leungeunna urut bujur aduh jang ulah cenah ulah cenah jang sok ujang hayang naon ge moal urang mah cenah moal sadeu moal ya Rek diunuskeun apa? Ini rek diunuskeun moal cek si biak teh sok atuh cenah tapi pangnyepangankeun curug mah cenah curug ngiji deui teh aduh era bae urang mah sok atuh cenah tapi aduh eta si budak teh pan ngalalahang Iya. urang mah cenah ieu marek dagang lahang we atuh kieu atuh supaya geunahnya panganan eta curugna abuskeun heula kana lahang arah cepel sok atuh barang bus kana lahang beja-beja sia mana beli ya
Mana beli sia sarua. Hiji-hijinya. Itu nama damai geus. Aduh. Aduh aja nih. Aduh dongeng aki-aki sebling. Eta dongeng aki sebling teh kitu kok. Atuh aya kolot. Aki tuh boga pamajikan benernya hirup sorangan. Tapi mereka hayang budak mah ada aya keneh. Masih punya birahi. Nya. Yuk ke dipipir euy mangga disasarung. Tah, curugna teh nya curug hiji deui. Diabuskeun kana botol. Tak deh itu bling aya budak orang ngintip. Nah naon si aki-aki teh? Barang ditinggal, "Hei aki, beja-bejas ya." Ke sebling gitu jang sing karunya kaki ulah. Ah teu bisa beja-beja. Udud atuh udud ya. Hiji waktu cenanya aki-aki teh keur ngalabuah. Eta budak orang teh kajauhan nyamperkeun. "Aki, sebling." Kadieu jang, kadieu ieu buah. Isukna aki-aki teh keur ngabedak, keur ngalalauk gitunya. Sampurkeun, "Ki, bling, kadieu ieu lauk. Aya budak orang nu hiji deui, nah saha unggal bling-blingan di bere wae." Tanya sejarahna. Si eta keur cicing di balong keur rewakan. "Aki, sebling." Tanya mimitina sia mah. Dilarapkeun ka balong. Aduh, kurang teh. Dongeng mah nya da inget eta dongeng waktu nu moal manggih mah aduh. Nah, eta mah kaktus mah keur perlombaan bunga sedunia. Oh, kaktus teh. Nya. Lomba bunga sedunia, nu lombakeun bungana. Bunga. Dari Indonesia maju bunga melati dibawa. Waduh, keprok sarea. Jepang mau sakura. Waduh. Datang Belanda bunga tulip keprok. Arab ngaulang dari ditu mah kembang. Wah, si eta cenah jeung parasot geuna calana kaktus. Aya deui satruna. Naon? Heuh meureun aya nu bogoh cenah di kampung mah aya rana geulis, panimana teh make panggung. Euy, kumaha carana urang cenah hayang eta hayang geulis. Hayang jeung geulis. Geus kieu cenah, silai nganjang ceuk baturna teh. Aing rek asup ka kolong. Tah, terus tah. Nganjang we, sup ka kolong. Keur ngeunah-ngeunah ngobrol di handap ti gegereman. Cenah mamaungannya. Engke cenah aing mamaungan diturut tah. Si eta mah nyaho da baturna. Eta cenah sirana eta jeung cerit ngagabru. Aya mau gabru, aduh pan geunah di kegepan. Tadi hadap teh gitunya geus tah. Geus beres bobogohan, kadenge keneh. Geus euy, geus beres cenah tenang, geus maneh keluar. Nah, teu nembalana ditinggal teh mau nyaan babaturan dihakan. Jadi sahabat babaturan ka kolong teh dihakan ku mau nyaan. Anu hengan mah mau nyaan. Beak babaturan tinggal tulang. Mana ngopi we ngeurang. Di mana ya. Kada ulah kitu ah. Aduh. Tah eta dicek urang jelema teh ulah. Ulah Tapi anu halus mah kunti ka tipu budak. Ari urang mah sabenerna mah lain anu dongeng kunti ada dunguna mah da loba dongeng mah. Eta tah anu loba mah da dongeng mah. Reana ge pisan nya. Tah. Urang mah sok ingat dongeng-dongeng teh naon atuh. Nya eta we cik urang ge anu ti peuting dinu poek. Naon? Dinu poek pan di la kampung mah jeung eueuh batre jeung eueuh naon. Itu aya jelema ti dia jelema sieuna sok akrab we kalem. Terus di mana Din? Cek itu teh, ulin Ceng. Ari geus jauh aing malin Udin, paduli aing ngeling Ceng. Isahan ngarobrol nya. Bakat ke sieuna di nu poe kemana Din? Euy Ceng. Geus jauh aing malin Udin, paduli aing ngeling Ceng. Jadi saha sebenarnya tuh. Anak pocang nu udah mau. Oh nyaho abdi. Mohon. Lain memang eta aya dongeng anak maung keur ulin yang anakna. Aya peucang ngaliwat, eta ceuk anak maung. Mah itu hayang peucang mah tewak si peucang. Lah hoream cara rape. Atuh mah hayang peucang. Budak teh cicing beberik tah. Udah peucang lompat tari. Dot aya pagar blus teh kana pagar awi. Ai maung milu abus, ai peucang mah da leutik. Emongan sirahna wungkul masuk. Terus ugat teu bisa bijil, ai peucang jalu.
Cek pecang tenang. Beriling jalan tukang. Udah, di opi weh. Aduh, eta maung jung era wirang. Atuh bayangannya kemana digadabah ku pecang. Geus beres pecang teh ini eta si maung berontak lesot, geus lesot balik ka imana bari baeud. Tanya ku anakna, "Mana masih pecang teh?" Mantong sacaci si papi gitu. Bapak sia teman. Da eta pernah pecang ngaleueut. Di opi. Maksudna daya dari anu yang polos kene can arti di opi teh kumaha? Ya, ya opi teh make gula, make naon gitu pecang teh gitu. Ngaleueut tadinya gigireun mau.